Kurang tepat deh itu sanes waktos. Bobot sapanon cerek sapakan bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
pawayangan. Pada reka-reka basana, pada mapas adeg-adegna, pada mapandekeun caritana nuluyuh jeung zaman dulu ngajamanana. Bener jeung teuna, rame jeung teuna kumantu kalau boga tanggung jawabna nya di dalam kasebutna. Dina nggoningan garap carita pawayangan segasa wajar lamun dalam beda garap jeung betana, beda halang jeung carita lantaran kangana manusia sok sanajan sarua hideungna ari karep jeung bahaya masuk lajeng beda-beda. Nanging nu pentingan hiji sedih padalanan tetep nanjeur jejeg ajeg tina ka ari luhanganan. Jelang kinaria beri satu buku kali cinarita ngawiosakeun kawantenan
Ujang pangestu kuasa kali jiwa lantengan si pedul ningati pundi mastaka dicagret tidak sapucuk ingrid atur nuhun kaulan salajengna bae bareng meninggalkeun yen ayeuna si Kang Satewate ngadamel tarekat pikeun dewa katarapi menangkeun budak kumarsalas nyaeta budak kideung jeung budak kulit teh kaulan neraka Prabu anu dina ramalanna pakamaehan si Kang Satewa meurang pecara keliling katepis miling ngalang-lang kapadesaan mah teu hasil bari jeung wani maehan budak nu teu tuah-tuosna wani ngapesrek anu keur kakandungan atuh ayeuna teh ayakeun saemara anu jago kitu kaulan neraka Prabu biar menengah petengnya Basudewa sakedapan petengah wangsul markanipun peteng penggali dangu-dangu ngantina duh Kang Sadewa nah kalakuan teh biadab panjeun Kang Sadewa geus wani ngahalakeun ka sakalupat sareng jalma nu teu tuak teu dosa jadi korban kesalahan anjeun basa Kang Sadewa rusak negara harja di perintah wajib Kang Sadewa Arya Prabu kaulan pula grasena kaulan pula wayahna anjeun duaan ayeuna talukti kaya negara bisi aya pancap pakeuh bejakeun ka kaula bejaan kaula timal kaula kelarasan kaula teh ayeuna teh janten pada tasaraka saya para tagni bener bisi ieu mah bisi aya jalma hideung jeung jalma bule ade eta teh anak kaula salametkeun otoh timalan kaula nu belah geus mampah jingkra ini juga mah mangga kaula nu rampung gaul tas pangantika pamit kaula nu belah luka ini raya lu
desa tengahing marga sopan marga jalan sopan dengan sampah Raden Arjuna oke Raden Bima anu diserahkan ke Punakawan Semar astra tinggalan dawala maksud bade ngajuk-juk nagara Pandura Harja Kakang Semar iya cepot api agak dawal api agak kade cing hati-hati ya orang tegas asup ke tengah leweng kurang ada tulang di dia mana agak hujan kakang nilai itu kade cing wasmana sangat-sangat naleweng walau sangat di badan sumut kade itunya semua nah udah bapak jadi dola naon dia ngobrol di dewek iya urang ningali ieu ningali pasamanan geuning di leuweung kayak pasamanan aya lain ieu ningali alam geuningan di leuweung mah enak kene teh heuh saya keningna ari kurang samprak dijaga sakeun heuh eta teh pagar mahan tanaman teh terus kitu ya naon ieu ngobrol ke dia nyanyi tau nyanyi naon sih cantik Clara belang maju kalau dari sama sih masih lain orang selain apa ada Kang Sadewa Sadewa menyapa tuh Kang Sadewa teh eta teh punten salama anak buta anak buta nyata anakna Prabu Barawaksa di negara Gua Baro dah bener-bener ayam di aku anak nyata ku Prabu Basudewa tapi kan kaya kali di negara duh tenda hari patina teh sangat teh patina teh karena teh Surati Mantra duh bener Surati Mantra ya kita Surati Mantra teh kaya teh jadi Jawa Sewara tante Jawa Sewara kapanan Kang Sadewa teh kaya apa jago aduh jago Sewara jago anu bakal borok beunana eta setengah negara selamanya nah nepikeun ka kitu heuh lain baru sapi saja sih eta make jeung mayangan budak budak dosa eta ieu mah aya nu nureuneum geus bulana rek ngalajeunkeun pisan dipesret diparejeunkeun beli orang mati kepayahan amit-amit wani kitu nya jeung batur mah heuh saeta kejam lain ngahalalkeun kana sagala rupa cara teh sanajan bari ngarikeun batur heuh jaja duh barang siang jeung heuh lain pancenan sepeja ieu cenah sepeja kumaha dina ramalanana si Kang Sadewa teh bakal dipaehan teh ku budak kelas salah sih eta budak bule jeung
bapak kudu jemput. Aha, yuk bisa bayarkan uang jangan di mana di bapak kan bapak teh hidup. Silain boleh. Oh, nya, saya tak. Kalau kita cara nama aneh apa? Gitu. Weh, datang. Di rumah. Udah